tening di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Piantipura BBC Prabu Gubarja Kusuma ingkang dados Narendra remagan kian guruna ku anjeun kakasih panita sewepani saking padepokan Sumur Halimun Punten Kantun Patih Nagara Rayina Raja Kakasih Patih Gubarja Sekti Gunirahangan deka kawat aling lisan mekaten pengandikanipun Tuba ngahaturkeun semakaturan rawuh kaula nu ditarima Gubarja Kusuma anaking anak ama kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan saling malum aya naon ieu reuwas nu taya papadana kolot dicalukan ku Kipati paduka Gusti sajabina abdi Gusti ngahaturkeun sama bukti konyuk panjenengan ya syukur nguningakeun ieu tuang Rama sin Kangjeng Rama parantos sumping mangga naon rupiah pamaksanan salira panjenengan ulah bari di dinding kelir gendang siloka gerak pedar secara basna iya Tuhan Rama Guru ulah Purwa dihaturanan linggih daya sanesa perkawisono kadua perkawis aya hal-hal anu bade dirugikeun kaula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kana naon nu pikadidikan atikan salira pangersa dugi ka kaula jadi jalma hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah oge di persanten kaula ku masyarakat jadi ais pangampih jadi papayung di negara ya yeah. Dikersakeun kaula dina waktu ayeuna teh kange jadi ais pangampih di negara kaula kade cing hati-hati mudah-mudahan saja beda ti kitu nguningakeun kaula teh teu pantes aya raja bubujangan punya iya leres bener pisan kudu aya nu ngarojong ti sagigireun urang nyaeta keur batur pakumaha pamajikan kudu ka kaum lalaki mah diwajibkeun pisan karawin teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat ya porora opat hiji ge teu acan gaduh kaula ya hiji gitu acan kagungan paduka iya anu mawi purwa dihaturanan linggih teh kaula teh aya kahoyong-hoyong kaula oleng panganten hoyong kaula bulan madu hoyong gaduh bojo nya alus ka urang mana tapi kanyakal tapi bojoan teh parantos kagungan salaki salakina teh Arjuna panengah Panawa kukituna tapi ya duriat saha aing ngaranna teh Dewi Subadra leres jigana wae kajen pae ngabale bangke ngajampana bugang upami teh mah kaula teh kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat kitu kaula nun Kangjeng Rama nyuhunkeun restu eta awewe bade dipaok ku kaula kitu eta Subadra ku kaula bade dipaling Subadra dek dipaling timbalan duduh kasih tadi cek amat cing kuat puasa di restoran tak ieu gogoda teh cu
anu bakal ngagubrakeun ka anjeun teh lain ku hayang kawina tah gogodana teh kurek dipaling bari boga salaki ulah bahaya eukeur mapan Arjuna teh lanceuk maneh lanceuk saperguruan dan murid ama keneh baheula kungsi dah hoyong bae ulah bahaya sanajan manusia luhur ilmu jemar pandalar sugih ku pangarti anu dipake salah bakal cilaka saluhur-luhurna jelema anu giruk moal burung amruk ku lakuna sagagah-gagahna ge jelema anu murka moal burung cilaka ku ahlakna ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng cing inget cing lebar kana kalunguhan cing lebar kana ngaran anu geus diluhur ayeuna dek digubrak ku sasara kitu ulah doraka cilaka ta ieu bakal kababawa lebar ku kalungguhan paribasa teh mahana caraka data sawala anakna cilaka bapa bakal kababawa moal kitu nya kanca laras pisan lurus lurus ulah bahaya bade dipaling ulah ama nyuhunkeun restu jadi rek dipaling wae pamajikan Arjuna teh leres bener timalan moal bisa dirobah moal make nyalukan kaula atuh lamun ayeuna Sumadra dek dipaling neuteuk leukeur merak jantung melah bumi tah ulah ngaku guru deui ka aing moal ngaku murid ka model kitu aing dek balik ama Widian teu bisa aing dek balik ama entong nyalukan aing tubuh pati ulah Kangjeng Rama kumaha paratos kitu keun bae engke di mana geus aya pangabutuh mawa karung Korea ka dieu ngurunyung deui nu penting mana sanggup maling Subadra lamun sanggup oge hasil Subadra dipaling pamajikan Arjuna bulan hareup naik gaji mudah-mudahan sanggup mangga Gusti bener mangga ini maneh paling Dewi Subadra saminggu kudu geus balik bawa hasil anu mucekil mudah-mudahan we aing teu hayang ngadenge mudah-mudahan kudu pasti Subadra kudu kabawa ujug sumangga kaulan Gusti mangga abdi Gusti sangem amit rampung jauh tuntas pangariga edit amit paduka cing hasil pati mudah-mudahan amit Subadra diantos kasumpingan anak nung nyai iya
Sajumlah ulah dia bala tamtama. Ulah. Balik. Membagi petian di sana kapati bulan. Berjuang mati-matian karena ngertos keadilan. Ngahacurkeun semua bakti nyok panjenengan. Diterima ku kaula. Diuk. Enggak. Salukan heula dulu. Punten atuh. Iya. Hey, my brother, my friend, everybody come here. Come on. Ke dia sudah. Cuk itu. Dia. Gaek tulung penulungan panuletik mikah hemat panu poek kancangan nuling lu Pendengar hajurnya semua mengapakah kuyuk sirap panjenengan. Diterima. Ayah naon itu. Kelana diuk. Sit down. Oke. Come here. Supaya karena betul berarti kabar dulur-dulur nabi yang Nung sari rungan. Bade ngahacurkeun semua bakti. Diterima. Dan Diterima. oh semuhun. Nuhun. Ieu Gusti Ticeng kelak ai. Ngahacurkeun semua bakti. iya diterima. Dan Diterima. nuhun. Belakang. Undang-Undang 14 itu udah berlaku. Itu kan untuk disiplinnya bangsa kita. Harus ditaati. Takut. Takut apa? Ingin di sini aja. Belakang. No. I want sit down here. Kayak diuk didinya. Loon. Bego lu. Tapi kamu rubuh ke Jerman. Kenapa kamu begitu kepada aku? Kenapa? Hah? Tidak benar juga. Itu tidak benar itu. Maaf. Kirain kamu itu bang. Maaf aja gua itu bang. Not problem. Si Maria Marsida sih lu. Api-api anak ini. I'm sorry. Sorry. Baik kasih enak. Lo kurang ajar semua. Ya semuanya kurang ajar. Semuanya ikut mukul. Saya sama-sama kurang ajar. Itu wanita. Itu wanita kepala.
aya pikir naon ya Cek Gusti aya naon Aya naon atuh ieu cepangnya nyaho di si Abdi teh? aya naon kieu oh hei Shh. Shh. Sejumlah pasukan abdi menurikeun maneh abeh kadenge kudunungan Yang jelas ya teman yang ece. yang jelas sebab aing tiba heula can naik pangkat Mau teraliwat di situ. kaula kapeto ku Sang Nalendra Kapeco, ya kapeco cenah, kapeco. mending ngajelengeng kana ceuli Kapeco. Tarik-tarik. Beang. Tidak torekeun beureunya. itu jara rempe Jerang mah. nampi pancen ti Nalendra oh dapat tugas dari raja iya kemana sih maksud ka negara Amarta ka daerah Madukara ke negara Amarta daerah Madukara maksudnya apa Dupi maksudnya teh naon Dupi maksudnya teh naon ari maksud jeung tujuan teh nyaeta Sang Nalendra palai garwaan oh raja kita mau punya istri iya orang mana bisa jadi orang hutan ngomong teh Asal orangnya beureunya pimpinan. urang negara Amarta urang Madukara ngaranna teh Dewi Subadra pamajikan Arjuna ini eta mah kapan boga salaki Eta mah dijeger-jeger teuing si eta. tong cari cuy belengung Oh sekali jauh mah. pamajikan Arjuna dek dipaling oh nek dipaok ya dek dipaok Rek diiwang. wayahna di perjalanan bisa aya naon-naon minta bantuan oh oke mari kita pergi di perjalanan be aya naon-naon minta bantuan kemarin hah mangapulan Gusti bejaan dulu-dulu sakabeh hah mangapulan Gusti ayo pada budak kata urang ini itu dulu nyaho aing mah wayang teu neuleuh pada mios ah ya saya mah kawas nu laliurnya jalan mah teh Awas teu areli. ngadak-ngadak laliur pupu jalan maka dia tuh ayo ini Sang Nalendra amit Gusti hei Arjuna pasti Dewi Subadra pamajikan anjeun bakal paling ulah Banglus lampaheku ye utusan ti nagara pianti pura patih ku barja sakti kairing ulah dia bala tamtama bakal ngiwat Dewi Subadra garwana Arjuna panengahing Pandawa gentos kamiruskeun kali hingkang tahu pocapan wontening negara Amarta di pakampunganana di perjalanan ya astra jinga dawala nalagareng nyaeta bade kapusir daya ari maksudna nyaeta bade sabakota bade nepangan panengah Pandawa Arjuna
Reng Iya. ka dieu Yeun. Dia karena kecapean. bari jaipongan sok ah Ya. Ulah capek teh kan balik ke program. Ya, eta mon apa kapun lanceuk ka dieu kitu mangga urang ka Madukara sae bulan supaya surat capek teh ka di bulan bari liburan. nya ngareureukkeun capek Sinang layang dulungan barapatan di sarantan lemur bukun anu Ayo dong, gila kegerakan iman. nyelakeun wasa tingkang Pakai gerakan meser kendi di kancan nyangakeun semar sinungkeun simati kasadayana halus banget. sarena di sisi empang dihanapkeun si jami Tobat. sarehna neme patepang nyangakeun silaturahmi Nanaonan areng. Nanaonan mani holeran atuh tarik tali kolor daun pageuhan atuh. Si eta mah kunaon talina teh atuh. Kita pengen selamat tahun baru. Polos kita. Allah. urang garap dunungan Allah. sasarengan mumule wadi bari titenan Ayo. Macem-macem lu sama gue. Berjago. Karek jadi panayagan oge berjago lah. Loba gaya. Loba gaya. Tidak tahuan siapa gue. Ada gagarong jadi laki-laki pegawai teh. Nya gagaro mah. Da pukuh ateul atuna aing ateul kudu merweng. Iya, leungeun mah bager deuleu. Jangankan kita keur nyaring. Lagi bangun, lagi tidur nih. Pantat ada yang gatal, ini tangan, pas kepada yang gatal. Biarpun saya sedang tidur nyenyak, tangan ini tahu Kita akan salah. tidak akan salah.
Masa saya tidur nyenyak ada yang gatal pantat tangan ini ngagaro bilik? Enggak dong. Tidak mungkin. Atau saya tidur nyenyak ada yang gatal di pantat tangan ini pergi dulu ngagaruan bujur munding. Tidak. Tidur. Garuk pantalmu kental kebo. Pas. Kagila-gila ketingnya kan. Iya, itu hak saya. Hak saya. Makanya Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya. Iya dong. Makanya kalau ada berita dengarkan, kalau baca koran lihat, baca semuanya. Ini mah kalau baca koran lihat yang diperkosanya aja. Iya dong, itu nambah wawasan. Ini cepot bukan cepot dulu, tapi cepot zaman canggih. Zaman teknologi canggih. Iya, tapi jangan terlalu kepengaruhan oleh era globalisasi teuing. Ya. Ulah jati kasilih kujunti. Kita kan punya budaya, kita punya seni. Coba tingkatkan kreativitas kita. Iya dong. Kan apresiasi yang nonton itu selalu naik terus. Kita itu seniman harus mengimbangi. Kreatif tingkatkan. Hei, Siapa? Hey, what happened? What happened? No, what? Aduh. No. Wow. Ada apa? Ada orang tuh lihat di depan. Wah, siapa dia? I don't know. Hah? I don't know. Si Idon. I don't know. Artina naon? Artina? Gawe kayak permen. Gedengan teh hayang dodol. Siapa? Who is that? Siapa yang datang itu? Siapa dia? I don't know, oi. Why? Lain waya, tanya apa tanya we. Come here. Saya di belakang duduk. Iya. Boleh. Orang palereng. Sok eta tuntungan. Tukang palereng rek diukar. Kirain enggak ada lomba. Waduh. Di situ ada lomba. Keur kakaramilu teh aduh. Keur kakaramiluan teh aing tigeblus. Keur kakara-kara TPI itu sih. 2 kali ciraka aing bujur tadi merosot. Dibilang terus. Aja datang saya temen cilaka wae ya. saya. Waduh. Saha? Kasaha? Oh, Kak Aka. My name Ya, Rano Karno. urang mana maneh? Batam. Urang Batam. Geblog siap. Ari eta nu tukang? Abdi, Iya. mainnya teu apa ka Abdi? Saha? Jainuddin MZ. Aduh. Udah pakai kerepus. Ini pedah make kopiah. Kalau saya Charles Bronson. Aya itu nu tukang saha? Abdi, Saha? MacGyver. Yang tidak kehilangan akalnya. Manusia yang tidak kehilangan duit. Gelo. Kehilangan akal gitu.
nya jelema masa panjang hirup mau kalingatkan akal. Urang mana maneh? Ante sen abi teh rakyat teh sen. Nuju Ameng. Ari salira saha? Keke. Ari ieu kaasup negara mana? Ieu teh negara Amarta sen. Negara Amarta. Nuhun. Ai maneh rakyatna. Abdi teh rakyatna. Saha maneh nu sabenerna? Cepot. Charlie Papatengo. Cepot. Charlie Papatengo. Ieu tukang. Delta Whisky 5. Dawala. Itu nu tukang. Abdi garong. Ai gareng. Karena di udara Abdi mah teh nyaho di udara. Abdi mah gareng. Darat wae. Ai kaula dek tumanya ka maneh. Naon? Ari di negara Amarta aya Arjuna. Aya Ai Arjuna boga pamajikanana sabaraha hiji? 2. 2. Saha? Dewi Subadra jeung Sri Kandi. Ya. Eta Dewi Subadra ku kaula dina waktu ayeuna dek dipaok. Siapa? Subadra. Kurang ajar. Tak, goblok lu. Emangnya saya tidak bertanggung jawab selaku masyarakat di sini? Saya ini udah menunggal dan satria-satria negara. Sehak dan sekewajiban. Siapa orang yang tidak dikenal, yang mencurigai, saya akan bunuh loh. Bahwa akan dibunuh atau sebab ini orang akan mencemarkan nama baik dan akan meresahkan. Perlu diamankan. Menyangkut ke negara, ini garwa Gusti Arjuna dek dipaok. Memang. Kamana jalanna? Sebelum Anda mencuri istri majikan saya, Dunungan mana Arjuna? dunungan saya, coba saya dulu hadapi. Coba saya dulu nih. Gua bunuh loh. Gua bikin mati. Nanti kalau ngajar Fit. Wah, ayeuna. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa ku lanang kowe lanang. Sakenya pada lenang ieu lah. Bener? Iya. Nyaan? Iya. Awas ya. Maju hayo. Tur, nur nyong. Akah heula kuring heula, dewe heula lah. Ingat. Orang jahat euy. Nya ngulujeng ah. Di bawah umur begitu lala. Bisi kurang tenaga samat kuring 3 kali. Ya beres. Ya, yuk. Syuk urang papisah heula uing tek lalajo nu glut, akah glutna. Jadi Ush, edan sia. glut jeung aing. Ajar pisan. Cebot. Bener maneh dunungan pawonganana Arjuna. Memang Modar. sok. Asaan sia. Rasa sia. Udah ditonyok. Wah, kuat euy. Bae acan. Edan iya sia. Modar. Alah. Wah. Tulung. Musik sia. Tulung. Woi. Modar sia. Alah.
Semoga Kakanda Prabu selamat di atas. Alah, tolong. Iya. Ada. Raden Gatotkaca lumambah. Pemuda zaman merdeka, tanggung jawab karena bahaya, berbudi berbijaksana, ngamumule negara, berbudi berbijaksana, ngamumule negara, ngamumule negara. Batur jenuk mangkoru pelarea mangka priyatna. Bisa aya siku sululu gelagakeun cara mengamuk gajah mata. Kaulah sumeluk karandika tingkatkeun keamanan. Sabab keamanan tercukup ku kaulah wungku Gatotkaca tanpa bantuan Ki Randika. Pamohala bisa rengse nying harapan non rupaha kajahatan-kajahatan. Tulung! Oh ya, Saya Tulung! wes aya anu kakalayangan. Kepot. Tulung! Tulung! Alah, selamat euy. Dan Lewat. alah. Wis. Udah. Hot. Gula. Aya naon maneh? Aduh, agak semah kapihatur. Nuhun. Yo, salamet geuning urang teh aya juragan Anom. Walah. Agan. Ngahaturkeun semua pangabaktos. Nuhun pun. Diuk. Alah. Alhamdulillah, dasar kudu panjang umur monyong. Heeh. Dasar kudu panjang hirup. Nya. Geuning agan teh Kaulah keur ngontrol kaayaan negara. Somuhun. Maneh naon sababna kumalayang dia Abang? Buru-buru bijakeun. cepet cepot. Cicing. Gan, Ye. aya jelema anu dicurigai. Saha? Duka da beureum beungeutna teh. Beureum dewek sia. Ayo sugan teh anu sarua. Sorry. Sugan teh sarua beureum. Aya jelema anu Dicurigai. Duka urang mana sanes bangsa Amarta sanes. Malahan sanes dicurigai deui bade maling garwana Gusti Arjuna. saha? Eta jelema. Urang mana? Duka urang mana-mana nama. Di mana ayeuna? Palih ditu. Loh. Kana mata ya. Awa agan, enga agan. Aya mun di mana? Si Gareng di palih ditu kumaha nasibna? Ini.
mun urang mah buru-buru ini sakieu jeung rariweuh teh goblok. Jurig sia. Alah, monyong. Silakan. Wah, ayo ieu. Ulah. Mana ke jalan tuh? Ari kata kebelah wetan. Muntang kana carulah. Naon beye kacabak euy. Uluh. Mana kamu? Motor siap, udang. Udang reng. Nah, biarpun saya udah ngegoler di tanah, tapi dasar kudu keok. Ku aing tadi kumaha ngegoler. Aing teh panjang lalakon aing mah. Duh, agan. Bade sema pangabaktos dasar abdi kudu panjang gugusi. Panjang umur gitu. Nuhun agan. Kana naon rupiah kasayan agan upami teu aya agan, lapur moal aya agan. Geus. Kurang ajar. Binatang banyak jahat. Terima kasih Juragan Gatotkaca. Saya sudah ditulungan sama agan sudah ditolong dengan keadaan semalat. Selamat kitu gering. Ya, Ieu. Lamun eueuh kaula bahaya maneh. Hah? duh agan tong tarik teh nyeri. Ceuk aing oge cicing di imah montong pipiluan ini. Agan nyeri agan. Matak pula lalapura. Agan abdi teh goblok. Kirain Juragan Gatotkaca. Bangsat loh. Hebat si Gatotkaca ngaranna cenah ieu. Hai, sajumlah pasukan. Pulah. Ayo, irit maju. Keluar. Hey, my friend. Everybody come here. Go. Wah, siapa halandiran? Ulah Gatotkaca. Ora kapinu gawe. Wih, Ayo. Sampai tuh. Kurang ajar sia. Biar. ampun Gatotkaca. Woi. Siapa harannya? Memang Kurang mana Kaca? di negara Amarta. Oh, Di mana sana? di Banten. Kelo siap.
modar mana coba tolong gelo sia abong kena kan usang sara nunggu temune ras-rasan abong kena anak nu beunghar dewek oge anak nu gelo teu kitu-kitu teuing sia halo sia pocong ditongengkeun aing mah tara biasa bisi boga penyakit aing kelela ora teuing lesotkeun asa aing olap ke hei lesotkeun sia lesotkeun ayo sia kurang ajar syagat kaca musik hei hei saya tenengeu naon neungeun lain ngurek gelo sia bola ampun iya bola jeung pencak kaki lah gelut mah gelut we tolong mong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng gelut sakalian halus euy bisaan si siniranana euy hebatnya hebat si siniranana naon bete tolong mong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng gelut sakalian ada dituliskan kurang empek lumayan tolong mong kaleng belut di bengketan tong ngomong gandeng iraha mana rek ka Sumatera jeung uy mana ka Sumatera ngala rambutan atawa ka Bengkulu nah si siniran naon teh ngadongeng aing mah si siniran siap musik tolong moa tolong moa peduli ya modal bolah siap gelo euy pinter pisan ieu weh musik gelo siap weh iya weh musik siap weh modar tolong moa peduli tolong moa Kan baik. Tolong. Moal. Duh, iya, duh. Musik siap.
Kaki kidal. Naon teh nu bieu teh euy. Tong cek cau. Naon? Bekok. Sakali deui ngeunah euy. Deui? Heeh. Sagara berce. Waduh, seutik eta mah euy. Deui. You want again? Yes. I want again. Kaitan ku mak kan babauan di situ. Lagi. Seutik ngeunah sote loba-loba ting melieuring. Hakan ajinomonon. Kurang aja sia. Bunga. Pinter nengeuna wet. Woi, tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa? No. Jorang. Jangan sembarangan pegang itu lu, bangsat. Wajah saya. Itu menipek-dipek deui. Daerah terlarang teh dulu. Oh eta teh Heeh. lain menilanyet gitu. Nya heueuh da kurhes. Wajah saya. Kenapa kecil? Kecil juga lingas no ingat. Heeh. Wajah. Posisi. Gusti, kirain saya anak buta.
Sia. Jurik. Dewek sakit tubuh. Lu minta suaka. Minta. Leungeun diacung-acung nepi ka aduh. Halo. Untung dewekna sirahna geus kuat. Bina-bina teuing sia. Diam. Saya mau nyoting. Saya sebentar lagi kerja di TPI. Jadi kameramen. Lihat. Olah. Mun urang mau make kolor nyeueun. Dulu itu mun segala aya dulu itu. Oh, macem-macem. Murid Bruce Lee. Persatuan jeung kesatuan urang-urang Amarta hebat. Paingan maju nagarana da geus manunggal antara satria jeung rakyatna. Di dieu kamanualan teh nu diperlukeun teh. Waduh, tapi aing teu ngeunah ku nu ngaran si Cepot. Hah? Gara-gara panggihna kieu teh kulantaran si Cepot. Aing dek fitnah dek ngajadikeun wujud si Cepot. Hah? Kaulah dina waktu ayeuna. Maka malih warni dek ngajadikeun wujud si Cepot. Dek maling Subadra make wujud si Cepot. Dek dipitnah ku aing. Tingalikeun. Lajeng wae ieu pati ngawatek aji malih warna. Sinandrat kumamrat matugia malarasewu. Sinandrat kumamrat matugia malarase ngawatek aji malih warna. Ya. Cepot. Kamu akan dipitnah sama saya. Saya yang nyuri Subadra. Hah? Kamu yang kapitnah. Rasa kena lu, jahat. Kena batu lu. Saja, oi. Sa. Sa. Woi. Ora. Sa. Agan. Agan. Ya. Alah, sudah kayu. Kan, aduh, kan. Aya nu sarupa jeung abdi di ditu. Sarupa naon? Sarupa jeung abdi. Ka manehna? Ka itu. Lain musuh lalumpatan ka mana leungitna? Hah? Musuh lalumpatan. Apa? Musuh pada hilang. Kemana? Tahu. Kadon dagang tahu. Ayo balik buru-buru. Kayaan di Madukara. Garwana Arjuna aya nu ngiwat.
nyaeta dipaling ku Astra Jingga mamalihan ku cepot mamalihan atuh genyeleng sadayana di Madukara Astra Jingga maling itu kaayana Arjuna nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan wireh Astra Jingga nyata parantos ngiwat Dewi Subadra. Nanaonan maneh teh cepot? Nanaonan ieu teh nanaonan. Dunungan teh. Pokoknya mau dibawa ke negara saya. Ya teh saha nu sabenerna? Yang sebenarnya kamu lihat sendiri nanti ya. Lihat. Lajeng wae Astra Jingga mamalihan. Nyaeta ngajadi patih Gubarja Sakti ti nagara. Dek lompat ka mana? Tobat! Arjuna tunggang kuda milarian kuda dina waktos eta bade ngabujengan katumaritisnya teu sangka Astra Jingga anjeun geus kumawani cepot maling Subadra sasat pamajikan dunungan awas dipaehan sakulawarga bae. Lajeng Arjuna tunggang kuda lumampa Acarios Gatot Kaca lumampah kairing Astra Jingga dua kali. Itu gening paman Arjuna tunggang jalan. Tenang ludang hantaringrang berjuang di medan perang. Mayonan musuh curang jadi mundur pantrang ulang. Perwiraan utama pahlawan
nya we juragan Arjuna ulah nya we kan nya juragan Arjuna nya Iya. agan juragan Arjuna Iya. alhamdulillah tuh mengupar wira sejati anu kiat tahan uji Bagja. Hei. Gatot Kaca Waduh, nuhun paman. Sembah ka pihatur. di mana ieu beunangna si Cepot Nah, naon paman? ye agan alhamdulillah sembah ka pihatur jeung Apa? alah naon agan ujug-ujug gebro we Yuk. bisa jadi mun hadiah ulang tahun teh ieu we heeh Hadiah tahun baru juga nama Kang. hadiah tahun baru teh gebro aing Batu rumah kue, imah ku cabang. sembah ka pihatur Iya, naon agan Yuk. hadiah tahunan tuh berendong. cing atuh geura nyembah najis Geus waspada sih eta mah. teu naon tapi bade ngahaturkeun sabapak Air rancing geus namanya tuh bodoh sih eta mah. naonnya agan kunaon Ya, alasan betul bukan. Teu apa kejadian Gatot Kaca? Naon paman? Subadra dipaok ku si Cepot. Loh. Alah. Anu sarupi jeung abdi teh panginten tadi agan. Bisa jadi eta patih fitnah kemana? Mun Bang, muningakeun ieu teh aya nu fitnah. fitnah naon? Sidik si Cepot maling. Putra saksina. Gatot Kaca saksi paman. Astra jingga teu ngiwat. Istuning ieu jurik anu nyuri setan sumurwah ka anu dewa-dewa. Abdi saksina agan Dipaehan kabeh ku aing. Wih. Lamun maneh mang menangkeun si Asta jingga nganu harti meureun dititah ku maneh. Maneh meureun bogoh ka Subadra. Waduh. Ampun. Paman, teu pisan-pisan paman. Nanging tetep Asta jingga mah teu maling. teu rumaos abdi teh kulan. Naon? Teu rumaos sing jeger Dipaehan ku aing. Lulu. ya. So nyabut keris geura dunungan magal ku galak-galakna. Ya pasti Nya. Kan kerisna pageuh meureun. Nya. Bisa jadi karoreameun. Kade atuh ceung ati-ati urang mah dek balik we. eta raraina geus sakitu beureum na. Bisi kumaha onam. Dek di aku moal asa jingga. Teu rumaos ye. Bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Bener teu rumasa. Gatot Kaca saksina paman. Muningakeun ieu teh sanesna mah aya anu bade ngiwat Bibi Subadra. Tong api-api kurang ajar. Dipaehan ku aing. Waduh. Ini pot. Bahaya ieu. Bahaya ini. Sae lah. Lah buru-buru ieu. Gareng buru-buru balik. Buru-buru katuh. Loh, Cilaka deui nya. Paman, cing emut paman. Cing emut. Sanajan lumpat ka langit pingpit tu diberi ku aing. Waduh. Pot, cing jauh pot. Ampun paman. Geus udag ku sarotama sanajan lumpat kana lak-lakan nega. Amit paman. Kurang ngajar. Woi, boro-boro. Sanajan geus jauh. Tapi pusaka sarotama nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga maneh sastra jingga. Dipaehan ku aing waktu itu. Hutang pati dak bayar pati, hutang wirang dak bayar wirang. Rasakeun
sastra jingga bongan maneh geus kumawani cuman taka maling Subadra dipaehan bae. Bahaya penastik sayang dumampara. Iya strajinga keur ngalamun bingung kudu kumaha carana dipitnah. Atuh nuju ngalamun kitu ya senjata sarotama nyasar kana ti corona. Ati ya strajinga nyatana katsana kapanggang kuye panah kumelayang di Gaganawiati. Sakitu jig modal maneh. Ulah jiga maneh datang ka itu teh. Nya. Malahan ayeuna teh awewena teh keur dibawa ka hiji bangunan anu suni di hiji leuweung. Jadi istri itu dibawa ke hutan. Di hutan itu ada bangunan yang indah. Ya. Ada pila. Ya. Jadi di sana persembunyiannya. Heeh. Aku akan ke sana. Jig. Kan? Jig. Oke? Entong oke-okehan jig itu. Aduh. Nuhun atuh ah. Heuh, pek init. Jadi dina buja diseusup. Ya. Sareng Dijejak inung suku. ya. Meureun aya nu ngajaga. Pasti loba. Siap lah. Abdi bade sorangan ka Cibejuang. Init. Ya. Doakeun dek Bejuang euy. Heeh. Permios atuh lan. Jig init. Kacarios di hiji pila di hiji leuweung di Jararaga ku denawa biasa urka junjungan tanghi bisi aya anu nunutan panggeuingkeun. Jadi detektif euy. Akang teh. Oh. Sugane atuh. Aing temun aya teh mah ayeuna di dieu nu Jararaga da moal dingkekeun di Bandring wae. Oh, paingan Bandring. Hah? Nya Bandring sugan teh ganas. Lain ganas Bandring belum luh tuh. Ana hulu di aing. Kade atuh. Cicing dek teh.
Sugane Gusti Subadra tadi di Epila. Hah? Mudah-mudahan we sing di dieu bener. Oh. Di mana cing? Alah. Wah, pokoknya mah aya mah kadieu kuing di kitu. Mau pencar huluna deuleu lah. Pejet. Hah? Pejet benang kue. Ngalik keuneh ku aing mah. Heeh. Tah. Mana euy? Walah mau doraka gitu. Wah, kamu semua berdoraka demi perjuangan. Siap. Modar sia. Syaha. Wah. Kagak ruah mah. Pak. Coba. Jemput. Di mana? Singus. Jadi inti. Di belah mana? Yo di dieu. Awas. Di mana? Di dieu. Oh eta. Geriaun euy. Sia. Mampus kau. Ngampur euy. Batin wae pejet di nung suku. Kenapa bae? Tapi ngarti ya. Adieu. Kan dia sampeurkeun ke Naon? Come here. Naon? Naon? Iya. Rik mentok ada gungkeun ya. Saya mau mati. Silahkan ke akhirat duluan. Kalau udah di sana, kalau mau apa-apa kirim surat ke sini ya. Oke. Heeh. Kasih telegram dari sana ke sini. Dari situ boleh masuk. Hai maneh hayang beunghar, hayang. Uing boga harta karun di mana? Tuh ditu. Mana? Di kebun awi. Dina plastik. Peker maneh. Baju lain. Berlian. Tah ladang beberlian. Emas konengna mah sarua jeung emas. Harta karun, naon? Manca di uing dicu. Lain harta karun, jurig harta kadut gitu. Syaha. Dulur-dulur aing. Nah, ada deui. Nu ngajaga teh euy. asa tari iseun teh. Hah? Ya bos sarare gitu. Teuing euy, kemana nya? Hupah. Ieu. Sampai ka celak-celakan gitu. Siapa? Siapa yang menjingkang aku? Nendang betengku. Nah, jadi ekalan beteng. Alah. Ya, tapi geus ngalahirkeun aku. Mie biji deui euy. Nah, eta kana mie ayam teh beri beuk. Kaduhung jajan baso heula aing ah.
Wow. Lebar. Hakan geuleuh mah teh. Geuleuh. Saha? Hah? Cing cara rowok di luar saja. Hai. Tuh, laun. Buah-buah di layar penjahat yang membawa hargai. Saha? Ketemu lagi. Wis si cepot. Lamun dek ngalakukeun jahat ulah fitnah deuleu. Aing nepi ka silahkan Anda ketawa duluan. Siapa yang tertawa terakhir itu yang akan menang. Kurang ngajar binatang. Kata pendeta, ini bisa mati tapi kalau diinjek kakinya, inung sukunya, inung suku nu katuhu. Aing cip, batur kulan jalan, batur cip, cash. Serangannya saya ingat. Sendiri deh. Motor, sejak. Teh Syafira sia. Kurang ajar pisan. Dewi Subadra nuju di olo-olo nyaeta ku ieu Raja Gubarja Kusuma. Nyai Subadra. Pulangkeun kaula teh Gubarja Kusuma. Iya. Moal bisa nyai wayahna. Cipang ayaman cemanuk mariki deui. Mariki deui. Nakulang mamalangan sok sieun kebalik deui. Ditilarkan tun wasna. Bapajang jalan kabiku, meser kupat diabonan. Bapajang upami ulang
Subadra kaulah Barja Kusuma wayahna gelis kabur ke mana anjeun dina waktu ayeuna Iwati kudu sumerah jeung pasrah ka kaula Badra anjeun teh pangawakan awewe saha nu bakal bisa nyusul ka ieu tempat ku Arjuna mah dicanung mending kakang sorangan balai kanaraan naon geulis harta kakayaan Mas Picis kumarincing inten jumanten kapan anu ditunggangan ku Nyai tadi kandaraan ka dieu teh kandaraan akang nupang alusna ulah munafik ari harta kakayaanna hayang kapibana ai ka jelema teu bogoh eta dume si Arjuna makasep ulah make jeung mikiran kasep asal lalaki sarua ye dume akang makolot Nyai palai perusahaan naon dina waktu ayeuna wayahna kudu tumarima jeung tumamprak kana kadar anu katarima ku Nyai Barja Kusuma kaula teh geus katalian ku kawin geus katalian ku hukum kawin kaula teh buru-buru pulangkeun deui kaula teh boga salaki pulangkeun deui buta ya moal bisa ngencar di tempat cepot wayahna Nyai moal bisa lompat ka mana oge sabab di saha tong tarik deui saha nu gelo abus ka dieu jeung saha pot tenang ganteng kurang ajar sampelak abus ka dieu saha hei Barja Kusuma dina lebah dieu lamun anjeun dek ngalakukeun kitu ulah make jeung fitnah nu teu gableng keur mah kuring teh jelema kokoro jelema sangsara heureut pakeun pungsat bahan lieu urang teu aya euy geus seuseut ayeuna difitnah ku salira abi teu ngeunah sanu teu ngeunah coba pikir sabab dina waktu ayeuna sagelo luh punten agan punten cobi kurang ajar saya kurang ajar tidak apa-apa karena saya kan tidak sekolah tapi kan kamu raja kenapa nyolong istri orang lain perempuan kok masih banyak mau widadari kek mau pegawai pabrik kek tinggal nungguin tiap jam 5 sore pilih mau yang badak bitisnya mau yang pondok rambutnya mau yang keriting kek mau yang buluan bitisna tuh mau nunganya nyeri mau anu loba kamu plase silahkan banyak Anda banyak harta kekayaan bisa dapat istri yang cantik banyak sekarang cewek-cewek yang membutuhkan itu kepada
hiji wae awewe teh gitu. Biarpun mengkhianati cinta orang lain. Hah? Ulah hayang kanu batur kana. Pokoknya Anda jangan mau kepada istri orang lain. Kurang ajar aing di pepatahan kuno gelo. Kurang ajar lu, gua bunuh lu sekarang. Bangsat! Mengkerbu, mengkerbu. Mengker. Buneng, mengker buneng. Cicing. Ya. Mengker buneng. Mengker kati nyumput mumputnya. Cicing, kerja wara cicing. Sok, hayangnya. Ya mana ai? Ajar bangsat. Modar. Kurang ajar bangsa. Wah. Ya. Muntah salah mah ieu rajana teh disisip bujananya. Ai bujana teh anu musik tina cungcurungan teh lin. Dina beuteung. Oh, sugan teh anu dina beuteung musik teh onel-onel nu kitu mah. Kurang ajar. Oh, eta meni musik gini euy bujana. Sisipnya euy. Ya. Kuatan. Lalala ora. Stop. Beak. Ya. Kuatan. Lain ge murid Oscar dewek. Wah. Cicing aing mangi milik teh tong cararek cok. Nah. Iya. Mati. Kumaha cepot? Ningali bisaan gening maneh. Satya sae. Kumaha maneh beureun dipitnah? Sanes dipitnah deui abdi teh dipaehan. Kusaha? Ku Juragan Arjuna ku tuang Caroge. Dipaehan teh dugi ka Kapanggang teh sieun untung aya nulungan panita nyata nu ngawartosan ieu apesna ieu teh guru ka panita teh. Bagja teuing oge maneh karunya. Sawios daena parantos kieu. Dendam maneh kadunungan. Anteu sawios. Da abdi mah ti kapungkur ge tukang dinya nyeri. Nya. Ya teuing. Sawios da parantos nasib abdi. Kaula teu ngeunah kasinggung ku Arjuna. Kasinggung kumaha sih? Mana ayeuna belana ka pamajikan? Ari sugan teh maneh teh datang teh jeung dunungan maneh efek teh sorangan. Sumuhun abdi wungkul. Kabina-bina teuing Arjuna. Wayahna ayeuna mah pake we baju eta raja. Pake kumaha sih? Pake ku maneh geura aku kaula pamajikan, kaula dek ngaku salaki. Hayu urang init ayeuna ka Madukara. Di mana maneh datang ka Madukara penta Sri Kandi sakalian ku maneh. Urang nyanewara kaula teh kitu daek dikawin ku maneh tapi hayang dicandung ka Sri Kandi. Bari hempek geura malaspati maneh ka Arjuna, wajar itu hak maneh. Wara. Moal kikituan abdi mah keun bae nu nganyeri mah sia.
asa ulah abdi we nyeri ka itu erek nyeri maka abdi mah silahkan pintu terbuka nya da insyaallah mata pahili jeung bener ratu terangah hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak rambutan abi di Sumatera 2 hektar di Subak gitu sih pakai bajuna kumaha atuh maksudna geura aku kaula pamajikan ku maneh hayu urang init ka itu tapi maneh syaratna kudu make baju eta pokona eusina manganterkeun kaula ka itu tapi kudu malas pati heula ka Arjuna jadi atuh lah ini naon angge ku abdi bajuna bener sareng wujudna bener jeung wujudna sok syaratna teh maneh ulah ngarenghap 5 waktu 5 menit lan mepek bayu ulah ngarenghap 5 menit banyak mepek bayu ayeuna nya cing kuat 5 menitnya cimuhun 5 menit wae tong ngomong atuh tong ngomong aya nya hilap cing kuat cing kuat cepot hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji sok mana abus aku nyeri banyak alah Loh. Abdi cepot ngahaturkeun semua bakti konyong panjenengan tuh geuning dijabah maneh cepot geura aku pamajikan ku manehnya nyaan akuna ya mah aku wungkul ada hoyong nyaan bobodoan dari nyaan memaneh teh kudu boga mercy iya dia masih mentawis lah iya lapur euy si horeng pelet-pelet nu baheula teh eleh aya mah sae yawios itu eta sora kudu digenti kumaha gantina sora ludahkeun eta nu kokotor nu dina genggerong piceun rawar cing sok ngomong lain ungek-ungekan ngomong potong tarik teuing atuh cepot kunaon waduh unyuk sumala naon rupiah pamaksa dan salira Gusti Ayu kaula maksa ngalaksanakeun geura aku kumaneh ngaran Gubarja Kusuma Gujubar Gubarja Gujubar kejebur nya eta mah kumaha maneh wae Miharja Kusuma Gubarja Kusuma dek malaspati kitu ka Arjuna lain dek malaspati dek menta Sri Kandi unyuk sumala ayo kayu tapi umat ulah deketing ulah antel dah hoyong ulah ya kaulah dek rumah ayo cepot ya
Iya sorry. Banglus lampahipun ya Astra jingga anu parantos ngange raksukan kerajaan oge wujudna ngiringkeun Dewi Subadra ka Madukara kacarios di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna ya nyipadna tempat nis mojang teuing mun paturai hate puyan mun pategi hate ulah kaget ye pun kakang nyai mun paturai hate puyan ngaturkeun sembah katuran rawuh kaula nunuh nyai Punten kula Sidawala jalan kabin dek naon sia datang ka dieu diuk dawala ngahajak ku kaula ku Gatot Kaca di tangka itu sumuhun kulan keur saksi Mesera kupat di abonan Bapak jauh pamiwang Ulang upat kawanan Ditilar kantong asna sareng sahara ka Batara yai pun kakang bae kasumpingan Gatot Kaca tepi nu damel kaula nu laporan cenah kajadianana wireh Dewi Subadra aya nu ngiwat tepi nu damel saha nu ngiwatna numutkeun laporan ti Sri Kandi oge ti para petugas mah yakin si Asta Jingga tepi nu tapi Asta Jingga kadikuatan ku Gatot Kaca daek teu daek meureun si Gatot Kaca nawe eta mah bogoh ka Subadra bisa jadi dititah ku Subadra dititah ku si Gatot Kaca si cepot pangna maling duh teu pisan-pisan abdi teh sangem jadi saksina teu rumaos pun lanceuk kedah ngalampahkeun kitu mah kulan abdi teh saksi jing percanten ka abdi margi diperkiat ku aya jalma anu bade maling Gusti Subadra hiji patih mung duka urang mana ieu anu ngalantarankeun maneh cilaka teh ieu teh mangrupakeun alasan daek teu daek meureun dititah ku si Gatot Kaca nyai bawilos pun akang ieu anu ngiwat Dewi Subadra teh anu jiga Asta Jingga ai jiga teh sanes anu nyaman asli anjeun ulah pipilueun kana urusan kaula sapraptane pun ieu Dewi Subadra nyai gening itu Subadra Gusti itu gening pangapunten kaula nun Subadra ti mana nyai anu geulit montong cubuk cabak ka pamajikan kaula kurang ngajar iya Gusti
saha Subadra salaki kaula Kang Gubarja Kusuma iya kadi maneh raja pula saha ngaran ngara kaula gejebur saat neng bajigur Gubarja Kusuma urang mana maneh aing tiranca kolek mana karep raja naon itu raja lieur kieu kaula datang ka dedek mentasi kandi dibikeun nuhun teu dibikeun modar anjeun Arjuna urang ngajar dek dibikeun moal bisa wah tuh nah raja teh sembrot teh ka dewek teu sopan ieu raja mangga kira lawanan harinya mah anjeun butuh kaula jeung Sri Kandi iya keluar kurang ajar coba tunggu di luar kurang ajar kresna sorina damangna sae si monyong saha itu pagi nyong awas nu wawuh ka kuring iya maju Juna ayo Raka Batara tulungan kedah kumaha Raka Batara kaget ye Subadra make jeung bogoh kanu kitu sagala eta mah bogoh kana dunya bogoh kana dunya eta mah ada ai ka jelema mah piraku bogoh rak sakitu berwesna nya maksakeun maneh jeung berwes jeung bau maksakeun maneh tah mah cigana mah nya ayeuna mangsana we rupina urang cangkala yai teu hade kitu yai bilih ka pendak nu saneskeun ku akang urang tembak ku cakra udaksana tah kitu margi waktosna parantos sumpek eta ku cakra da cakra mah biasana oge sok nyingkat kana sarupa ge haling sastra jingga geus waktuna maneh perjuangan maneh hiji rakyat anu sepak terjang banting tulang anu teu ngagugu belik anu teu ngagugu sulit anu akhirna maneh menang kabagjaan anu luar biasa iya Arjuna kurang ajar maju Arjuna ayo maksud musik raja kurang ajar wah kan nyagakeun bangsa ta ieu ulah nu maling teh ta ieu patih-patihna ieu sastra jingga anu mitnah ka abdi teh ieu ulah ampura kaula po sawangsuna kan lahir batin dunya akhirat ku abdi dihapunten da segu paming abdi ngagugu belik mah abdi teh meureun moal dahar abdi teh meureun bakas cilaka we awak teh kagunyang ganying ku nyeri hate nya teu aya diubarna abdi teh lintang ti kudu sumerah pasrah we kanu kagungan da di dunya mah sagala jadi nya kanca oh nya atuh kitu nya syukur pot ayo kumpul di ditu pot dihampura ku kaula nu matak oge sia ulah kaleuwih jelema mah jang alah atuh hatur punten tina pihak Kalapatan wilujeng kantun salamet nu ngadangukeun salamet anu didangukeun salamet nu nongton salamet nu ditonton wilujeng TPI cing sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka